Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu masih masihan kesehatan dina urang bisa kumpul dina ieu acara. Tepangkeun Wasta Abdi Alfitri Noviandi bade ngacarioskeun tentang kumaha urang ngajaga lingkungan anu bersih sareng sehat. Lingkungan anu bersih sareng sehat eta urang kudu ngajaga ku babarengan. Lingkungan anu kotor teh bisa nimbulkeun panyakit anu rea pisan. Contohna DBD, hepatitis A jeung sajabana. Ku kituna misalna aya walungan anu kotor anu cukul ku sampah, hayu urang sami-sami ngabersihkeun eta walungan ambeh teu aya leungit sareng sampah. Hadirin anu dipika hormat, kunaon sih urang kudu micen sampah padu wae, padahal mah tos rea di mana-mana tempat sampah teh. Hayu atuh kukituna matak urang sadaya bisa ngajaga lingkungan ieu tur sehat jeung bersih. Sakitu wae ti abdi hampura bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.